Abi di SDN Bojong Nangka bade mintonkeun kaulinan barudak nyaeta congkak. Sampurasun. Nepangkeun wasta abi Nurfatona, abi sakola ti SDN Bojong Nangka Ciparai. Nepangkeun wasta abi Adwa, abi sakola di SDN Bojong Nangka Ciparai. Nepangkeun wasta abi Risa, abi sakola di SDN Bojong Nangka Ciparai. Nepangkeun wasta abi Indisa Kilaputi, sakola di SDN Bojong Nangka Ciparai. Nepangkeun wasta abdi Sapira Aulia, abdi sakola di SDN Bojong Nangka Ciparai. Nepangkeun abi Siti Kamila, abi pembimbing literasi di SDN Bojong Nangka. Permainan kaulinan barudak congkak asalna teh di Timur Tengah. Tuluy nyebar ke Afrika, di Indonesia dikenalkeunana teh ku bangsa Arab anu datang dagang ka Indonesia. Kaulinan barudak congkak di daerah lain aya tapi beda ngaran, seperti di Lampung disebutna lemban, di Sulawesi disebutna manggalencong, sedangkan di Jawa mah disebutna dekan. Lamun di Jawa Barat naon ngaranna? Congkak. Biasana congkak ieu teh dimainkeun ku barudak awewe anu umurna genep dugi ka 12 tahun. Tapi bisa oge dimainkeun ku lalaki, ku remaja putri atawa kolot. Pakakas anu digunakeun dina permainan congkak seperti ieu bisa dijieunna tinu kai atawa tinu plastik. Malik tinu plastik. Dina congkak ieu aya sababaraha lobang, jumlahna lobang teh 16 lobang. Aya lobang anu leutik jeung lobang anu gede. Lobang anu gede ieu disebutna teh imah atawa indung. Cara ngamainkeun congkak, sisiki bisa tinu siki asem, kouk, atawa tinu plastik. Jumlah siki tiap lobang nyaeta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sakabeh lobang anu leutik ieu dieusian ku siki anu jumlahna 7. Cara ngamainkeunana anu rek main congkak pahareup-hareup. Tuluy babarengan mainkeun congkak ngeusian lobang-lobang anu leutik nepikeun ka lobang anu gede. Terus tiap lobang dieusian ku siki anu tadi aya dina lobang anu laleutik. Tah, lamun urang pas meneran aya lobang anu eueuh sikian berarti eta eleh. Tinggal anu ngamainkeun teh babaturan urang anu hareupeunana.
Lamun urang main congkak terus pas di eleh dinu lobang anu kosong di hareupeunana aya siki, berarti siki eta milik urang, namana nembak. Akhir dina permainan congkak ieu anu panglobana siki dina indung eta anu menang. Ele atos.